ngacaprak poe ieu judulna nganterkeun budak sakola. Aduh ieu isuk-isuk geus nganterkeun budak sakola aja budak sangkeja sayangna diuk di hareup nu aya kamera nyorot si rahasia doang ceng geus pindah bae ka tukang pindahnya. Geus pindah tah. Tah geus rada ceng hareukan namun sia di tukang mah. Tah ieu nganterkeunna make Honda Beat 2011 pajak kirut surat-surat komplit BPKB aya can pernah disakolakeun yang geus cukup budak aing bae disakolakeun ulah ka BPKB motor disakolakeun. Di dieu lurus bae nya. Di jalanna hade keneh yeuh. Alhamdulillah can aya variasi jalan aya variasi kos mah kayak deuleu geus di hareupnya jalan variasi tadi dia jelema nu nyebrang tah eta anggap bae iklan. Ah di dieu tah geus asup jalan variasi tah deuleu kos kitu tah jalan variasi tah hayang nyaho mah tah tu budak ke jelema tuh tah ngan narokot jalan aing tah meureun-meureun ieu mah jalan unik meureun tah nya di variasian sampai jelema teu pati ngebut geus lah lanjut deui aju di dinya mobil deuleu deuh nyalip aing kana becek belin maksa teuing teh lah ajeunah aya di dieu lurus bae tah tah mun ka kiri tah ka kirana kirana eta nyaon teu kirana teh baturana Kiranti jadi Kirana jeung Kiranti tah awewe apa aki-aki teu nyaho si aing ge lieur lah tah di dieu lurus keneh tah lurus tah mun ka belah kiri tah eta ka pabrik kerupuk tah biasa ibu-ibu tah biasana make odong-odong kerupuk digantung-gantungkeun di tukangna tah biasana di dinya tah ka dinya tah tah di dieu tah aya budak sakola sarua dianterkeun ku kolotna sarua berarti kos aing nya kolot nu nganterkeun budakna kitu nya meureun asli di lurus bae di dieu mah adem keneh tuh nya macet jalanna ge adem tuh sisi kanan kirina sawah naheun keneh lah di lurus bae tah terus aya si mamang geus ngewer-ngewerkeun leungeunna tah yang geus tandana geus sakolaan budak tah belok ka kiri aju asup tah geus turunkeun budak geus ka kitu sakola ceng nya nu pinter nu bener nya. Nah, geus sakitu bae nya video ngacaprakna ulah poho diramekeun akun aing Tangerang. Hayu urang ngacaprak Sunda Tangerang.